mulai penganiayaan Raja Firaun teh dek diperhatikan ku Gusti Allah lantaran Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah. Doa Kangjeng Nabi Musa pendek tapi mantepna luar biasa. Insyaallah pendek doa Kangjeng Nabi Musa. Ya Rabbi, inna abdaka Fir'auna ala fil ardi wa bagha wa'ata wa inna qaumahu qad naqadul ahda fahulhum bi'uqubatin taj'aluha alaihim naqbatan wa liqaumi 'izatan wa liman ba'dahum ayatan wa ibratan. Sakitu doa Kanjeng Nabi Firaun. Gagak Kanjeng Nabi Musa pendek tapi langsung ku Gusti Allah diperhatikan. Urang mah ngariung doa teh datang ka cangkel. Urang anu ngaminan mimiti husu jasa kaluhur amin amin kulantaran panjang teuing tak kiai turun ka denggol. Amin 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 sugan urang mandek ngeusan diangkat deui ku urang orenganan maca hizib. Panjang deui bae turun deui ka handap tungtuna majuna sidakep sabodosia. Jadi kiai itu udah panjang-panjang ngadoan. Turutan Kangjeng Nabi nu perlu nanu mana ibu pohara jasa kiai abong-abong talar ta doa jeung maksudna deui nyana bisaan teh ngadoana talar urang mah mun ngariung di dieu ieu malam ieu keusuk di dinya keneh masyarakat teh eta keneh aing doa nu kamari isi teh pun dipake di dinya jelema eta keneh nah karak dua peting ieu ngadoa eta keneh katilu peting anu moti tujuhna di ditu eta keneh masyarakatna biakeun doa stok doa udah ya doa wana tah ieu urang isina padahal mah teu kudu isina tuh doa eta deui bae geus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar shalli wa sallim malam kedua robah setik Rabbana atina fid dunya Fatimah fil akhirati hasanah doa macam pakai diganti-ganti gitu. Apa bola bosan. Katilu kali atuh bade tak kene. Wah salah tuh. Doa ieu ulah sok isin-isi. Oh ieu doa ta. Ulah mah terus panjang-panjang doa. Atuh doa mah pan menta. Menta mah saperluna urang bae atuh. Ulah sok kaju macem-macem. Mimiti ya Allah ya Rabbi menta dihujanan Gusti lantaran masyarakat ya geus kurang cai sumur-sumur geus karura kompa geus teu kaangka gitu kenesan hampura Gusti menta diturunan hujan Gusti ke lamun geus hujan masalah lubur geus lubur bisa tani bisa melak cau haju cauna bisa didahar terus bisa tani terus bisa melak cabe melak segala rupa terus empang-empang gak bisa ya caian bisa melak lauk emas segala nalabo lamun salah lubur akan ngeunaheun jasa haju bisa melak anu salah lubur geus lamun bisa lamun subur mangke pelak cauan cauna ge bisa dialan bisa dijual ke pasar induk sakalok gua aya pasar induk sagala tah eta ibaratna lamun disundakeun mah kan kitu tah eta kiai pohara eta ingat doa teh kudu doa ngariung mah tuh geus doa salamat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil rizqi wa afiatan fil mali beres ya gitu salamat deui atuh geus beres bae geus sapir salamat malam-malam geus kaopat kali memakai bahasa urang melanya itu mah Arab keneh Gusti Allah minta salamat abdi salamatkeun pamajikan abdi salamatkeun dulur abdi salamatkeun nu boga hajat ge salamatkeun dulur-dulurna salamatkeun adapun anu ieu mah anu haladir sabodo Gusti deuk salamet henteu cek du haladir aing moal milu ngariung deui mun kiai eta ngadoa kos kitu nah ieu doa Kangjeng Nabi Musa pendek cek Kangjeng Nabi Musa ya Rabbi he pangeran Nabi inna abdaka Fir'aun ala fil ardi saenyana hamba Gusti nu ngaran Firaun geus kumuluhur di muka bumi wa bagawata lacut nang tangan ka Gusti penganiayaan terhadap hamba-hamba Bani Israil kaum Bani Israil pohara wa inna qaumahu kana qadun ada jeung saenyana kaum Firaun teh geus ngabubar janji anu tatadina
nyanandekaraman ternyata teu makan memperkuat karena kakupuran anak Gusti zombie ukubatin tajalu alaihim nikmatan siksa Gusti Firaun jeung para kaumna ku siksaan anu bakal ngajadikeun bener-bener terhina jeung siksa tetapi Gusti jadikeun ka kaum abdi mah sebagai piwuruk jeung dijadikan ka jelema nu sabada abdi sebagai ayat wa ibratan jeung sebagai piwuruk. Jadi kabeh kabawa jang raja Firaun Gusti jeung umatna jeung kaumna siksa, jang kaum abdi jadikan sebagai piwuruk, sebagai penasehat, jang kaum sabada kula termasuk urang kuari sebagai ayat supaya kabaca ku kabehan. Ya Allah ya Rabbi. Doa teh sabada naon? Sabada pesihir iman, sabada raja Firaun eleh, kaum teh anu tatadina janji deuk iman, tapi ternyata beuki wah beuki mantap dina kakuburanan, kufurna nu baki menjadi-jadi. Padahal geus kurang kumaha mukjizat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam, tapi tetap kufur para jasa, penganiayaan terhadap Bani Israil para. Kangjeng Nabi Musa ngadoa lantaran kaum Kangjeng Nabi Musa Bani Israel teh sing kocak dengeng. Ilah diijabah doa Kangjeng Nabi Musa wa laqad khalna demi yakinnya takaulan wagung geus hukuman ala Firauna ka raja Firaun berikut para kaum-kaumna keluarga Firaun wabel penganut-nganut Firaun ya ne Firaun jeung kaum Kipti di sini dibere paila anu pohara wa naqsim minas samarat jeung bubuhan dieuweuhkeun ku Gusti Allah dimimitian bil qati teh hujan panas sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan teh diturunan hujan ku Gusti Allah 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan datang ke 10 bulan teh hujan bayangkeun urang bae ge kuari kakarak 6 bulan geus sakieu nger-ngeranana panas naik bulan hareup bakal 7 bulan diperkirakan Desember bakal hujan tapi can aya tanda-tanda deuk hujan malah anu aya mah di luhur teh alhamdulillah aya reuk di urang tiu iuh pohara jasa diperkirakan jeung disangka ku urang bakal hujan horenganan lebu ti Kalimantan lebu di urang sing ada terhisap ku urang teka nyahoan ente lamun hayang nyata deule di meja ente sapoe kurang dielap isuk-isuk sore deule isuk deule geus nanglem kaca ieu teh lain lalagaan lebu mengandung virus bagian daripada siksa tiba heula aja lebu mah lebu bae tilok ambay-ambayan ka unggal daerah tapi kuari mah di samping urang teh dibere hujan ku Gusti Allah geus sabaraha bulan coba hitungan ku ente sabaraha bulan tuh hitungan bae daekan jasa teu boga cai kajeun ku kumaha ge di imah ngarep-ngarep hujan gunung bitu lebu pohara kebakaran pek dirage diperkirakan Desember bakal hujan teh Oktober malah kemari ieu mah cak anu ngira-ngira tebak-tebaknya nate ka urusan Gusti Allah ditebak Oktober hujan lewat teu hujan ulah sumpah Jokowi supaya benar-benar hujan nyieun hujan miliaran rupiah beak ujianana dana negara pake nyeuna hujan henteu deui kuat tanda deuk hujan mah biasa ya geludug ieu mah geludug kayak kapal deuk ragak naon hujan gila tapi sakitu mah geus alhamdulillah wae alhamdulillah rada kasiram-siram urusan nyana beakeun sabodo jadi teh majang urang-urang keneh ieu can sakumaha sebenarnya mah ieu urang sakieu bae 7 bulan geus pohara jasa diuk beurang panas peuting panas
lain lalagaan nger-ngeran panas. Masya Allah kamari mah aya panganten tas dihutajatkeun teu bisa hees panas akan lain di kamar nyahan di luar kikiran we sia geus papangantenan jan teu kaburu panas sakana ulah-ulah nanaon sakana teh ieu hawa ge panas jasa komo meureun etana panas sakana siapa ka mana bae panas tah ieu bayangkan di negara orang menu tropis negara nu panas lain tiris lain sakieu panasna bayangkan lamun di Mesir teh timur tengah jauh lebih panas di batan urang sebabnya nama 3 garis khatulistiwa lada jauh 20 derajat 21 derajat urang mangan sakadar kitu 6 derajat sakieu 6 derajat 3 garis khatulistiwa. Oh, Mekah 21 derajat. Jauh, panas. Lamun tiris-tiris jasa, mau panas-panas jasa. Mesir, Irak, Iran, Syria, kabeh kos kari itu. Kos kari itu kabeh, Yaman, Arab, kos itu bagus. Oh nama Yordan, Kuwait itu baik. Panas-panas pisan. Lamun tiris-tiris pisan. Di urang mah ke sorga panas ente, tiris ente, tapi dibere 7 bulan teh hujan panas saudara. Panas. Kamari gaya telepon di Garut, kumaha cenah haji, di Garut macan aya hujan panas, kos di Tangerang bae. Kumaha di Tangerang? Alhamdulillah di Tangerang mah ku ari panasna kos di Mekah. Di Garut bae kos di Tangerang sakena tunggu di urang kos Mekah wah panas Masya Allah tapi anakan aja terus bae tama tengah hiding panas meureun kos kitu mah nya sabodonya na teh mah Nai satahun teh dibere hujan di Mesir eta kelabakan dak dumadak Bangawan Nil disurutkeun ku Gusti Allah ngoletra kahandap eueuh caiat ya Allah kakawasan Allah aya mah aya ngan sakadar aya doang lain cara sabiasana urang lamun nyaritakeun Bangawan Nil geus pernah ke Bangawan Nil mah beuh pohara jasa indahna gedena cai tur aya maziahan antara eta mah cai ti sorga kapan Bangawan Nil jeung Furot moal aya nu nyaho huluna lantaran eta mah Bangawan ti sorga dua nu dikaduniakeun hiji Nil dua Furot aya nu hayang nyaho orang Amerika geus sabala puluh anu ngedeteksi hayang nyaho hulu Bangawan Nil balik deui modar di tengah jalan bangkena ge eueuh ente lamun hayang paeh teu kajawan kuburanna los ka ditu. Los ka ditu gara. Geus sabaraha puluh jelema hayang nyaho ti Amerika make alat anu canggih hayang nyaho hulu Bangawan Nil. Tadadadat lenyap. Udah tangga kuari. Eta mah teu kajahoan atuh ulah hayang nyaho geus bae nikmati. Masyaallah. Satahun teu hujan Bangawan Nil disurutkeun ku Gusti Allah dengan kekawasan Gusti Allah ku ari Raja Firaun kakalayangan neangan jang nginum dikerahkeun kabeh ieu penggawa pembesar-pembesarna kabeh ditah neangan cai wow cak masyarakat boro-boro rajak wah abdi harares tapi kamodelana nah ari kaum Bani Israil mah dihujanan ku Gusti Allah coba model Kanjeng Nabi Musa beserta Bani Israil mah tetep dihujanan hujan mah biasa hujan ret ieu kaum Kipti Mesir asli penduduk Mesir Firaun wana satahun teu hujan sakecel-kecel kacan bawaan Nil anu kunyada dijagokeun surut tapi Bani Israil nu dibawa ku Kanjeng Nabi Musa dihandapeun Gunung Sinai hujan unggal poe cek Raja Firaun izin-izin ge weuy budak atuh sia ka ditu mawa ember bahasa kos lain bahasa raja eta
lantarannya nangis eleh dayat Pak. Heuy, budak atuh sia wayang ka ditu. Ulah titahku aing atuh. Aing isin jeung sieun aing. Sia mah ember ka ditu atuh, aing ge nyaho di ditu mah geledugan hujan. Ieu kunaon meureun ieu jadi teu hujan di dieu. Nah, daratang kaumna Fir'aun, pan Fir'aun mah pangeran, coba atuh hujan pindahkeun. Ulah loba omong sia. Aing ge ieu pangeran isin. Aing pangeran isin bloon. Pangeran, coba ieu pangeran madu coba tuh manyai kaum Bani Israil di hujanan aya urang henteu. Tuh. Kulantaran butuh kana cai atuh kaum Firaun teh tetep datang kadinya ngan asal katempelan bae kurang kaum Kipti kurang Mesir eta hujan teh teu daekeun kadinya. Ieu keur hujan ieu beleg di Bani Israil di kaum Bani Israil beserta Kangjeng Nabi Musa nu di dinya aya eta teh datang ka dieu deuk menta cai asal datang bae ka dinya hujan ngageser ka dieu. Ajuku nyada diserang terus kebelah ditu gageser deui ka dieu gageser deui teu daekeun. Ieu hujan siksa mah kos kitu hujan siksa. Teu daekeun laporan ka Firaun. Kumaha mana ember? Tah. Mana caina? Teu daekeun. Bodoh sia. Dibunuh sia ku aing. Hasilkeun. Kieu Tuan Raja, kami marau ember ka ditu asal kami datang hujan ngageser. Asal kami datang hujan ngageser. Manja, hujan kos kitu nya tilok aya tiba heula ge kos kitu hujan. Ya hujan mah hujan bae tilok ngageser. Pangeran ka ditu atuh. Ieu lalakon para jasa. Lain sakadar hujan di dia haju hujan terus eta kok gusar geser gitu hujan. Heh. Ku ari mah kieu atuh lamun ngageser mah. Sia cici bae lah di dinya beres hujan. Menta. Cai menta. Sok menta. Narungguan hujan bu nu keur ditarandean ku umat Bani Israil di dinya teu ngecrek hujan pohara jasa nyana keur ngadagoan hujan beres hujan cai anu pohara lobana anu diempangkeun anu disumurkeun anu ditandean dirinya nyana minta jang kebutuhan kami terutama Raja Firaun dibere ku Bani Israil lantaran sieun kana siksana tah dicicikeun kana ember burut seri kabehan dibawa ku nyana kocek datang ke istana eueuh cai Raja Firaun gombok pangeran kieu teh ya menta kami menta aju dibere ja balager urang Bani Israil mah balager haju dibawa di jalan teh ka mana meureun eta nyeksekeun teu naon henteu calila di jalan di sini datang ke istana kotrek kunaon atuh ja tadi mah di jalan aya kene setengah ge barang datang ke istana rek eueuh deuk sanu disalahkeun gideg Raja Firaun geus ditah malah penggawa pembesar kitu bae sarua bae siksa ngaranna ge geus bae tuh boro-boro jang nanaon jang nginum ge hareusi padusa aya ayana di Bangawan Nil bae na ye dibere taun paila ku ari mah tatanen teu aya pepelakan teu aya jang urang lembur mah nu ngabutuhkeun pertanian jeung pepelakan dibere teu hujan-hujan atuh paila jang orang kota anu biasa naresep kana bubuahan wa naqsim minas samarat dikurangan setik datang lus aya Gusti Allah naon ieu maksudna datang ka kos kieu la'allahum yadhakkarun harapan Gusti Allah teh supaya manehanana kapiwurukan
kanasehatan bahwa itu ya lain semata-mata pailah horenganan siksa dicoba ku Gusti Allah siksa teh ku paila teh turun hujan sehingga ku teh turun hujan polos teh aya pertanian teh aya pertumbuhan teh aya tatangkalan bubuahan lambat laun bea kabeh maksudna supaya inget oh ku Gusti Allah keur dieuwekeun aturan teh kudu iman ka Gusti Allah. Maksud Gusti Allah supaya tertegor hatena iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihis la'allahum yadzak. Sebenarnya mah tuh kuariga lain kudu nyieun hujan buatan, kudu instruksi. Mui teh kudu instruksi nita tobat ka presiden, ka para menteri mui tugasna. Sebagai filter di negara urang teh datang menteri agama ke presiden Bapak Presiden Jokowi yang mulia, Bapak terpilih oleh rakyat, kami bersama-sama memilih saudara Jokowi terpilih sebagai presiden, kami menghormati dan menghargai terhadap kepemimpinan saudara. Adapun permasalahan yang sedang dikelola, kami menyadari terserah Bapak Presiden yang mulia. Persilakan oleh Bapak Presiden perbaiki negara. Sebab andai kata Bapak Presiden lengser dengan sendiri misalnya, kami tidak punya calon untuk calon presiden. Tidak ada calon presiden. Kami nanya ini, nanya itu, semua ditanya kagak pada nggak mau. Jadi presiden nggak tahu dah. Ada juga orang kampung yang mau ya, atau beki mungsul Pak. Udah Bapak aja dah terusin dah. Ya, jadi berobat tuh saya ngomong. Nah dengan demikian Bapak Presiden yang mulia, supaya menginstruksikan kepada Bapak Menteri seluruhnya dan para gubernur dan para bupati supaya ada tobat yang benar-benar. Sebab ini kita sedang diuji oleh Allah, tidak diberi hujan. Geus sabaraha nu ngayakeun istisqa atuh pancek tadi ge teu boga amal andalan. Amal naon nuk dipake andalan ka Gusti Allah? Amal tahajud jatilok tahajud, amal sedekah jatilok sedekah, amal zikir jatilok zikir. Amal naon ieu atuh nu dipake andalan anu kira-kira pake kanya ku Gusti Allah. Pan ai nabi mah ngadoa rasul doa langsung wali, ngadoa langsung. Nah sebab boga andalan pentingna sok ceri ka Gusti Allah, zikir ka Gusti Allah. Gusti andalan abdi teh zikir, ja abdi mah zikir teh hayang nanaon, iwal ti hayang ngadeukeut diri abdi bae ka Gusti. Gusti abdi mah teu butuh kana cai, tapi masyarakat sekitarna butuh Gusti tina zikir abdi anu ku abdi sok dipade laksanakeun. Ya abdi lillahi taala Gusti melalui zikir anu lillahi taala Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti aya andalan. Abdi teh maca Quran Gusti, maca Quran abdi mah lain cara Muammar, lain cara Humaidi, lain cara kori-kori anu sejen. Bah kori-kori mah maca Quran di mana dibayar, maca Quran di mana dibayar. Abdi mah teu dibayar, bahkan dibayar ge teu hayang. Istuning Gusti tengah peuting, tara kadenge ku batur abdi maca Quran hanya ka sakadar hayang ngobrol jeung Gusti. Gusti teh boga kalam teh kalam Gusti, kalam Gusti teh Al-Qur'an. Ku abdi dibaca seakan-akan abdi ngobrol jeung Gusti. Ku abdi asok ditapakuran, abdi asok ditadaburan. Maka Gusti ai abdi masa kieu ayana Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan masyarakat sekitarna ngabutuhkeun kana cai. Andalan abdi teh aya lian ieu bae amal maca Quran abdi tengah peuting anu asok abdi ditadaburan Gusti, dijadikeun jembatan nyanggakeun sadaya-daya Gusti ka Gusti, nyuhunkeun di hujanan aya tah. Urang lamun ngadoan dek make andalan naon? Ya Allah ya Rabbi Gusti hujanan abdi iskina, ya Allah al-gaisa hujanan Gusti abdi cak Gusti Allah ai siap penta-penta ka aing ari ibadah henteu. Menta mah hayo bae sia ka aing ai sia tobat tilok. Menta mah hayo bae ka aing tambah panas sia ku aing. Tolol sia teu boga kaisin gawe henteu naon henteu menta ka aing. De atuh urang ge gawe henteu naon teu datang-datang menta dong. Cak bos, lu apa-apaan lu, nggak punya muka lu. Karena nggak dikit kan, dijejak pakai sepatu lu. Iya kan orang dek daun amal naon.
Nah ya Allah ya Rabbi abdi mah maca Quran matilok jatuh bisa zikir matilok japetan boga guru ngan abdi masuk ngaji aya peminggu Gusti jasana ikhlas jasa sehingga ngaji abdi mah mencil bae sorangan tilok campur di majlis tilok campur di mamana abdi mah sorangan di handapeun tanggal Ambon bari ngawuduk eta bae Gusti Gusti abdi cuma bolon sia mah mana amal mana pakai andalan anu kira-kira bakal diijabah doa orang isin nah ganjaran si istri kok bisa baik tapi iya mana jampi hasilin maksud nah iya urang keur carita Raja Fir'aun disiksa melalui panas paila kadaharan jadi kemarau makin panjang paceklik makin menjadi bubuahan dikurangan dikubaran jadi maksud Gusti Allah mah supaya kapituturan bahwa ieu alam teh nu Gusti Allah disuburkeun dipailakeun lang Gusti Allah cik atuh balik ka Gusti Allah ya tayyuna fayu'minun supaya nyana kana kesehatan haju iman hiji فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ nomor kaduana kadang-kadang ku Gusti Allah dibere kasuburan ke kadang-kadang disurutkeun deui maksud adek dicoba datang ka mana coba pemikiran anak ketika manehna dibere subur waktuna geus wallahu alam bisawab.